Wah. Turunlah hujan. Halo. Di mana kau? Woi, aduh. Kau hantu. Pas nak pusing ya. Ya ini ya. Panas. Sorenya balik. Nah kemana kau? Tunggu aku. Gak dulu pai-pai bae. Halo. Di mana kau? Lagi ke kawan. Bisa ketemu dak? Bisa. Bentar lagi yo. Di Gesos. Yo. Oke, ditunggu. Yo. Aku langsung baik. Mana yo? Mau lah main game wae sih. Noni. Weh, tuh game bikin motor rusak ta, jarang bikin berita. Oh deh. Coba yo tuh rajin-rajin ngaji sama sholat. Itu orang tua. Main game bae. Hancur di generasi. Kayaknya bulan puasa. Rok iya kan game bae. Tuh neng pahala kayak bentuk emak. Oh, ini ya. Puasa tuh. Puasa tuh lah. Puasa. Niatnya apa? Pantes. Niat mana ya? Niat puasa. Sahur. Namanya anda iman. Tuh gimana? Apalah? Ya, Pak. Allahumma bismillah lah tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apal kan? Salah itu mah. Kan surah oke kan daang oke kan? Itu lain. Beda Niatnya juga salah. Ayo coba Ibat. Ngedengnya ya. Ya, bagus. Ya ujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, coba jembukan cepat. Mas, itu mana ya? Ya. Pak ajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godi an adai fardi sahri romdona haji sanati lillahi taala. Nah, gitu. Naon eta? Nah, puasa sahur. Oh. Ini apa? Kan TV besok aya. Doa geus bukan ya. Pas buka na. Buku IPA tadi. Mama kasung tu abika mantu wala risika turtu di mati kai arah malu. Lain deh. Salah. Ada pala oke. Oh, balik lagi. Mau bantu nih, Pat. Kepoho yo. Kasuntu abika mantu ala rizki. Nah, iya. Itu biro mati saya. Dah. Amin. Lu tak apa sih? Apakeun dimulai mah apakeun nya. Apakeun nah. Kisingan ieu. Terus Mas Ani. Hai. Mas Ani. Naon ya? Iya rek. Cerita ya curhat ya. Nah, curhat we kamu ngomong terbuka. Kena naon? Nah, tenan naon. Iya Mas Ani. Urang teh hirup nambah kolot wae kan. Dunia ya nambah tua gitu. Tapi urang ngerasa teh aya nu kurang na jero hate ye naon nya. Naon atuh? Teh nyaho asa teh ngajalani hirup teh asa kumaha can sempurna gitu tah. Jadi mana ya intina rek naon ya? Pak, mana heng nengen anyar? Kumaha nya? Hah? Kumaha Kumaha anyar? Karunya ka oban urang mah. Karunya kunaon? Atuh si oban ke urang dengan nu anyar boga materi kumaha? Aya mamang. Ayo urang sih kumaha we. Oban makan jeung mamang we. Oh. Hidup terjamin. Tapi teu naon hidup terjamin. Urangnya tuh jeung pamajikan duit Mang Sani kan. Wah, atuh atuh maneh gawe geus pamajikan mah. Mang Sani. Oban mah jeung urang we, mama. Jeung di si oban ayeuna ieu geus mulai kuliah kan. Ayeun leutik tah. Ieu naon? Biayana. Can ujung bayar baju. Can jeung bayar tiap bulan. Urang duit di mana lamun teu ti Mang Sani mah? Gawe maneh tuh. Atuh ada gawe naon? Urang keahlian eueuh. Kan maneh ada iya ku mamang. Jadi Naon? kamar bot. Jeung si anak. Nya. Kumaha teu Mang Sani nya? Mama salah oban mah pikiran lah. Aman we jeung mamang mah. Teu naon. Hah, tenan naon? Intina mah maneh tah kumaha nya?
Enak malah nengen gawe. Gua di imah bae maneh. Kayak gitu mah mau kaya-kaya maneh. Pan ayeuna ge keur bulan puasa Mas Andi gawe naon? Ayeuna kan ke bulan puasa Mas Andi ya. Kumaha tuh? Canjeng meuli bajuna, urang mah pikiraneun. Terus terang we. Aduh. Lah ngomong nengen gawe lah. Tapi urang ayeuna ge keur teu puasa ya. Naon maneh teu puasa? Ya sampe Mas Andi halangan. Halangan naon maneh? Atuh naon Mas Andi teu ngundangkeun urang? Hah? Urang ngahudang ke maneh hees ting tibra ngacai ka dieu. Ih maneh. Tanya ka oban tuh. Keur mimpi enek mana Mas Andi? Ya sampe tuh. Paseu eta na ge. Ngana nage keur masa pubertas urang mah. Oh, maneh mah geus kolot ini pubertas bae. Ih, Mau tuh. Mana oban kan jauh. Dengan diwe di dieu. Coba. Aya. Hah? Mantap. Jalan ada diuruskan Mas Andi nya. Mana? Oke, urang ge lamun misalna aya duit mah urang ge aya kahayang ye. Naon? Hayang naik haji Mas Andi. Naik haji? Ya aman lah. Kayak orang usahanya. Kayak orang usaha. Geus arek buka ya? Hah, beli yuk. Ayo lah, ya. Oh, gitu Mas Andi nya. Ayo lah. Mana kayak mah usahakeun lah. Capek ya, aus nih.